Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan dan sahabatku semuanya, semoga kalian sehat semuanya ya, amin. Kali ini kita nggak bikin mukbang dulu. Sekarang kita akan menghubungi teman-teman dulu ya. Kita akan ngobrol ngacapruk bersama Kang Andi Garut bersama kawan-kawan. Saksikan ya video selanjutnya. Oke. Kita akan menghubungi Kang Andi Garut. Ya, kita hubungin dulu. Nah. Woi. Keraraon woi. Banget eta popoekan. Aduh, nate gawe. Pre. Manya. Asa kamari pere geus pere deui wae. Oh, nah bisa gitu. Manya sapoe gawe sapoe henteu. Anjir eta aturan ti mana eta? Biasalah perakusan kieu mah. Kan stabil. Jalal teu naon teh Jalal. Woi, Jalal le. Kamana teh Jalal teh? Poekan wae meureun. Poekan Jalal. Jalal teu naon teh Jalal. Teuing kamana Jalal teh? Woi, Jalal le. Teuing kamana atuh si Jalal teh? Terima dah aya keur gawe kitu teh keur dahar meureun. Ke sawah sigana mah. Teu jelas euy. Ngopi atuh, ngararopi, ngopi. Tah, urang suka ngopi, mantap. Ngopi. Mantap. Kan ududna eueuh. Banget. Hadeuh haseup. Geus heula urang rek meuli heula udud. Oke, engke dilanjut deui. Bye bye. Haan. Soalnya kayak ngopi teh bari udud atuh kudu nama. Kata si Aseng kenaon si Aseng. Telepon. Kala. Kenaon mana Seng? Biasa. Ya sarapan pagi. Sarapan roti mantap. Ngopi atuh ngopi. Tah ngopi tah. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Hayang euy. Mantap euy. Isuk keneh sarapan roti euy. Mantap hebat batur mah euy. Hebat lur. Kopi. Yang kopi atuh kok. Kopi mah banget. Mantap nih kopinya. Kamana si Apem? Orang sambungkeun si Bayam teh. Si Bayam kamana si Bayam? Naon? Wah. Di parkiran. Ke jalan. Ke jalan. Kada sibuk meureun. Jalan dari parkiran. Areman we, parkiran mah. Ke jalan heula. Ngobrol we Seng.
masalahnya telepon deui. Sok atuh. Wir. Roti disamutkeun. Kalem we atuh samutut. Orang kepikiran ya. Rek gawe. Masalahnya Heeh. urang gawe heula. Oke. Kasambungkeun deui. Kayak disambungkeun. Bye. Siap. Bye.